Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja al-ayah warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kiram, pengatur waktu, pembawa acara nu puji simkuring dipika hormat, sahibil bait sakulawargi anu sami-sami puji simkuring dipika hormat, para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer dari bawahan sampai atasan anu sami-sami puji simkuring dipika hormat, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah alladzi lam yudkar ismuhu anu teu tiasa dirincik dihiji-hiji dibilang saurang-saurang dihitung satu persatu. Wabil khusus Syekhuna al-Mukarram al-Alim al-Alamah al-Fadil ad-Da'i ilallah, kasepuhan setempat anu sami-sami puji simkuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan tambih-tambih mulia monggo Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ikhwatul muslimin anu hempak mayapak anu nuju miharep kana karidhoan Allah, disarengan ku keretegna jantung renghat napas kumpul ngariung dina ieu mahfalah anu mulia, diniatan sejak tolabul ilmi modalna tong loba teuing hiji welah sing mukhlis dina qalbi anu ngabalukarkeun kana pinuh karidhoan dina mana langkung tipayun mengpeng siang keneh hayu urang sami-sami negerakeun heula rasa jeung gede karumasaan, sabab di alam dunia teu aya jimat paripih anu matih, teu aya modal nu leuwih utama iwal ti jalma-jalma nu gede rumasa. Jalma nu gede rumasa di alam dunia bakal menang kesenangan kabagian, insyaallah akhirat bakal pepenak sinareng rahmatna rabbul alamin. Tiga brus ti jongklok bejat etika akhlak kalajak manusia kana rizki gemul kana ibadah kedul anu jadi sabab cukang lantaran loba jelema dirina teu ngarumasakeun doa karumasaan dina denget ieu hayu urang senat tumbuh dina galeh galih anu wening sagemlengna puja-puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur samemeh dibuka ieu catur salajengna ilmu lir cangrana neuda pangapakan batin heuning lir heuning rasa katresna rasa katinengeus enteut ngababetah puseur kadeudeuk kembang mangkok ligar di buruan bagja kumanjangan datang urang rebut ka puhu urang papai ka akar urang nyucruk galur nu kapungkur para rasul mapai tapak nu baheula para ulama sok sanaos Kangjeng Rasul parantos tus pupus parantos lawas wafat tapi pusaka jeung ditinggalna Al-Qur'an sarta hadisna anu ngajadikeun pituduh rahayu ning hirup manusia nu teu daek luntur ku luput usum nu teu daek laas ku supa mangsa nu teu daek leungit ku sapih wanci sagana sunah anjeunna terkedah tapi cam-cam jadi lemekong sakabeh kaceruk kakedang eueuh kakocap kajiana pria kajamparing ka angin-angin sohor ka Bogor reang ka Karawang guyur-guyur sa Cianjur ka lembur-lembur ear-ear sa Jakarta dugi ka desa-desa geus ngajadikeun sabiwir hiji wawangen agama nu suci ngadaringding ka saban nagri mencrang gumilangna Al-Qur'an tembus jasaning rasa katut jatining ati atuh
Shalawat mi wassalam namugia masing tetap dikucurkeun dikejarkeun dikocorkeun digolontorkeun ka junjunan urang anu nyongcolang salam marca pada anu janten rahmatan lil alamin habibana wa nabiyana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katut ka palawargina ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabiin atsbat tabiin dug-dugi ka urang sadayana selaku umat mantena mudah-mudahan kenging kebagian anu sampurna nyaeta syafaatul uzmati anjeunna di akhirat jaga amin. Ikhwatul muslimin kalihna teh eta dari sim kuring sate acara ngomentarkeun kata bahasa nu aya patali sareng ieu acara wani ngalih nu dipamrih nu jembar pangampuran nu dipenta maklum ngaran manusia anu teu terlepas tina salah jeung dosa atuh pilih di antawisna aya dosa perdosaan dosa alit maupun dosa agungna dosa anu kaluar tina akhlak kalajakna kicep sinarang laku lampahna zahir batin dunya terutama akhirat ulah kirang-kirang ngahapunten kasadayana doa tekatuna khusus urang nu ngariung di ieu tempat umumna sadayana jami'il muslimin muslimat anu mudah-mudahan urang sadayana masing ditarima sagala amal peribadahanana dihampuratina dosa perdosaanana dititipan ilmu anu manfaat buat bekal ibadahna kalayan titik terakhir kicep anu panungtung dipunut kuno kagungan dicanak kuno maha kawasa ajal urang maut ngaranna masing tetepan dina kaimanan rejeung kaislamanana amin. Ikhwatul muslimin lemur semu nutur ngidul bahe ngaler copor mulon mentas jalan kacaina ngaran sari katampian tina mijihna saketi hamu aya sewi cengkar resep dadia tatangga desa lemah luhur menang ukur lemah putih menang ukir di auran batu buleun sing kariceup sing hariun tandang tanding lir oraisan camoyan turun gunung unggah gunung mapai lebak jeung bungbulak nate akar gembing jakar mipir pasir nulung kawing jog anjog ka ieu negara kampung kota eta. Ikhwatul muslimin tiwari pamuka catur turiang jadi jarami minangka ngababaktos kumaula sanes ngabibisani ingetkeun ngaringan raga gaganti payuh nu leungit-leungit kalapa mulun tutu genah taya pangais sesot keur budak daki ngabuleun ka diri rineka ngawangun siloka kabita ku rahmat Gusti pedah pidawuh Gusti wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri silih asah silih asuh silih asih silih ingetan silih elingan dina ngawangun ukhuwah Islamiyah jeung ukhuwah insaniyah. Namun terisim kuring sata acana ngomentarkeun kata bahasa nu aya pateri sareng ieu acara agung pangapunten ibu bapak boh bilih aya nu naroskeun cenah eta saha anu nyang cering dina luhur panggung sorangan kaset henteu goreng henteu anu sedeng teh saha ngaranna asli orang mana cicing di mana pajikan sabaraha boga budak sabaraha mobilna Toyota atawa Honda gedongna sagede kumaha tanahna sabaraha lega sakali ngaji sok dibere duit sabaraha juta sok inget ieu makan cekolot baheula lamun nampak fatwa pituduh pitua beja jeung carita ti hiji jalma nu teu apal unek usukna sinarang alam ujurna ngaranna saha orang mana cicing di mana pajikan budak sabaraha sok asup tina cerita tuhul langsung morojo tina ceulik kenca sarta hese pikeun ngamanfaatkeunana sok sanajan eta fatwa pituduh pitua teh numpuk bari loba tapi cekolot baheula lamun nampak fatwa pituduh pitua beja jeung carita ti jalma nu apal unek usukna sinarang alam mujurna ngaranna si anu orang mana cicing di anu pajikan sanu budak sanu sok ditampi ku ati sanubari anu suci ditarima kumanah kalayan gumbira sarta gampang pikeun ngamanfaatkeunana sok sanajan eta fatwa pituduh pituah teh ala kadar aya. Hadirin kaum muslimin cekap nami sim kuring Irsad Ubaidillah JM garis dengdek boa edan sok aya nu nanyakeun Kang Ajengan kasim kuring ge cenah ustad geuning eta tungtungna aya JM naon cenah JM teh euci akan singkatan tina naon JM teh Jamar Muda hor geuning ieu ge Jamar Muda atuh nah cenah ustad make disebut Jamar Muda wajar jeung nu sabada sim kuring mah muridna saha nami guruna Kiai Haji Apik Alfikhi Jamar Muda Cianjur Cikalong Kulon Kiai Haji Apik Alfikhi murid kahijina AA Haji Jamar Media. Ibu bapak hadirin kaum muslimin Jamar Media teh kapungkur mah artis selebritis tukang ngadongeng tilas dalang teh
Maklum kapungkur nama santren liran ngadalang jantan kiai terjun jadi mubalik terkenal eta kiai lamun dionang ka dieu penting ayeuna dekeken mahal. Turun ka muridna Kiai Haji Apip Akapiki Jamar Muda Cikalong Kulon terkenal onang ka dieu mahal. Kiai Haji Apip Akapiki Jamar Muda turun ka dieu diraku murah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin salasama ageng pangapunten kang ajengan. Ieu teh acara ieu teh kedah nama guru simkuring nu ngos ka dieu. Nanging ageng pangapunten mantena kirang sehat tedamang kamari teh nelpon ka simkuring teh nuju di mana cing simkuring teh nuju di Bandung ieu nuju di Ciwidey wengi kamari aduh abah ngaringkuk kunaon bah pan ayeuna teh mulud musim panen nya eta ripuh kunaon pokona mah isukan ka dieu boga jadwal teu malam Kemis isukan aya cing teh bah di mana di Bandung wayahna ka dieu lamun nyaah ka kolot da nyaah urang teh ka kolot sampeurkeun bener keur diimpus kudu nama abah cing teh bah nu ka kidul wayahna lamun eta hayang barokah isian ka kidul anu di Bandung acara kumaha mahal teu teuing cek urang teh wayahna ka kidul anu teu kuat tepukeun ieu diimpus opat suntikan. Masya Allah matak pang dedel doa heula ti sadayana teh orang dia mudah-mudahan guru simkuring sing engal-engal damang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa di kamana tadi teh oh Jamar Muda. Atuh nah cenah ustaz geuning eta tungtungna aya boa edan teuing anya teh nyaho jaka. Kan ponokan Kang leuna Kang. Tes ponokan. Tes. Entong panjang teuing. Tes. Cenah buleun entong panjang teuing eungap. Atuh nah cenah geuning ustaz eta tungtungna aya boa edan eueuh akang teuing aing teh nyaho. Da zaman kiwari mengaran mubarik teh geuning ararane sugan teh uing pang aneh-aneh na teh ternyata zaman kiwari mengaran mubarik ararane Cianjur Sukabumi Bandung Bogor Garut ngaran mubarik ararane anyar keneh di Sukabumi aya ngaran mubarik Kicoet aya di Kimutu Kirencang Ora Cabe Rawit ngaredok sugahan ada ki Toronton, ki Kuso, ki Sebleker, eta mah keluarga dia. Larang meureun kitu mah. Basa model simkuringnya make boa edan ya, edan rasaan mah cager saking uing teh. Ulah loba omong ceu urang ngadongeng we heula. Uing pernah boga pengalaman ngaji di daerah Bogor. Bae teh nanyakeun oge. Begitu curut tina panggung aya nini megat heuh penasaran meureun ceu ka uing pedah pasir. Nini kok nyarita ceuk nini kieu. Sujang beres jang ngaji teh alhamdulillah mah jang aya kusa kedeung teuing jang ngaji teh padahal mah masih keneh betah hareukeun maneh ngaji jang kunaon sakedeung nyata murah mah oh pamimirah masuk sakedap ke urang bejakeun kanu hajat ngara di tamahan nuhun asok nyerahkeun ini teh tuluy ayeuna rek ka mana nyarek balik atuh mak jang ieu teh tengah peuting bari musim hujan laleur mamah melang maneh di si Cilaka geus we jang kahayang mamah maneh teh nganong di dieu jeung emak teu panarajis ting kudu hees jeung nini urang teh rek maksakeun uih mohon didoakeun sing salamet amin nganjang emak penasaran keneh hari ujang asli orang mana oh emak abdi mah asli orang Cianjurna palih mana tuh Cianjur Cipanas samemeh pasar Cipanas aya parapatan ngaranna parapatan Ciherang naik ojek 20.000 kalhur pas hanapeun gunung gede emak har geuning sujang mana teh orang gunung nah kumaha kitu eta we paingan jiga monyet ini bedegong balik mah oh rek maksakeun uwi mohon uwi balik ari linggih di mana oh ma abdi mah linggih di Bandung Barat
nah cenah make bisa di Bandung Barat dumeh kudu meh simkuring ngagaduhan bojo urang Bandung Barat atas rumah tangga alhamdulillah sabaraha hiji jang boga pamajikan pamajikan sabaraha hiji nya poho deui pamajikan kakarak hiji mak alhamdulillah nah mama kimilu alhamdulillah kapan saur Kangjeng Rasul sunatna opat aya stop tilu deui sugan mah kabagian kajeun nu bogoheun ini ceuk teh mah balik ari budak boga sabaraha hiji budak kakarak hiji pamajikan kakarak hiji asli ti Cianjur linggih di Bandung Barat caket Cirata Cikalong Wetan sarua urang ge ti Cikalong bisi anu nya ternyata bener teh ti Cikalong bener ngan Cikalong Wetan kudu simkuring mah Cikalong Kulon wing Cikalong Wetan hadirin kaum muslimin anu mulia ya urang keur ieukeun peuting ning ieu teh lain rek nanya biasanya dina sok ke jam sabaraha kan jam 12 teu da ieu teh mau balik teh aya 2 cenah kitu wing badan ngaji tarawih kan sajam balik we ongkos nyawae bener hadirin kaum muslimin alladzi rahimakumullah sakabeh manusia kayu itu Cikalong mah ieu bisi hayang bener keukeuh hayang ti Cikalong kudu gering guru urang teh urang udah tanah ieu ngaji Cikalongan kieu sakabeh manusia ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon ngaran-ngaran manusia anu gumlit di alam langit gumelar di alam dunia satung kebaning langit satang karaning jagat anu ngaku beragama Islam sarta teguh sinaran pegunyi cingadina sunnah wal jamaah dina pada khususna beurang nangayakeun hajiatan rek penting dibagi kana 3 bagian diuing di ditu teuing di dieu mah sebagian seorang muslim beurang nangayakeun hajatan rek penting ngayakeun hiburan 2 bagian seorang muslim beurang nangayakeun hajatan rek penting ngayakeun pengajian seperti kieu ka 3 bagian seorang muslim beurang nangayakeun hajatan rek penting hiburan teu pengajian teu naon atuh dumset es capek meurentang teu kurang modal sugan saya tamat timbul pertanyaan cek ini cek eta cek ini cek wa cek akan cek abah jak ustaz apakah ayat perbedaan apabila seorang muslim beurang nangayakeun hajatan rek penting ngayakeun hiburan jeung penting nangayakeun pengajian agung pangapunten gedena bedana gede ka cida ulah melotot ka uing ulama mertelakeun apabila seorang muslim beurang nangayakeun hajatan rek penting ngayakeun hiburan sarebu jelema nu hadir sarebu ka gorengan ditomprokeun kana boga hajat makan tuh bapak hajat lah sebel urang badan mah hajatna sok nambeuh dangdut jeung jaipongan di ditu cicing lanang sok ngalawan wae sebel atuh da diteun urang mah modal di Karawang di Jongol di ditu kudu hajatan jaipong dangdut puluhan juta ditebak mau balik paneuri majar teh ngobehan oh sagala sesa da mau balik mah tuh susu oge susu sesa alhamdulillah itu mah insyaallah nah apabila seorang muslim beurang nangayakeun hajatan rek penting ngayakeun pengajian seperti kieu sarebu jelema nu hadir sakabeh kalusan ditomplokkeun kana boga hajat alhamdulillah insyaallah nu hajat bungaheun pan mu balik lalaku ayeuna pamobulan mulun makan majeuna cara rape mu balik teh heseng menang mu balik anu majeuna moyan teh aya bulan mulun teu bisa didadak terus nya cek oh geuning loba jelema teh teh sing salap nih. Sieun mun dieu ceuk urang sieun abah humpul ih aing bae. Dia teh ceuk di dieu ngajina. Aduh ripuh ya Allah Gusti. Tadi nama moal ka dieu jual kasalarung urang ka dieu ngaji di dieu penting ayeuna. Heueuh da teh tah guru cek guru mah rek kaleuweung rek ka mana ini urang mah di teh rek kumaha kebeneran. Wengi anjing teh ngaos teh di dinya tadi mana itu deui. Panitia lagi mimilu we tong datang kayak micik teh urang bareng kaki dua tuh budak morai itu panitia teh majar teh sieun urang teu datang urang mah dionang moe datang ka bener alhamdulillah aduh tapi ka mana dieu teh euy urang mah teh konsen lamun ngaji ibu-ibu jarauh sieun urang bapak-bapak teh non sababna bapak-bapak di dieu kiai hungkul ajengan hungkul salah aing ngaji salah turun kiai galadan kana oge bere kitu mah padahal mah bener ngan reuah so di kitu kana jadi ditu ceuy mah tutuman euy ngaji hayang deket ibu-ibu urang mah bener sok hangat aduh hadirin kaum muslimin anu mulia nu matak teh sok ngelup nepi ka sore ngelak bapak naon eta bapak nandar
ti isuk luk tepi ka sore ngelak bapak nandar ngadeg payunan bumi na digoron kubarajeng tatangna moal ditarima non sababna bapak nandar nuju naik pangkatna sareng ibuna istrina nuju naik pangkatna janten naon janten bapak hajat istrina janten ibu hajat jang ustad ari hajat naon hartina eueuh akan hajat adalah bahasa Arab hartina butuh geuning eta sok aya salat hajat salat butuh kana naon tergantung pika butuh ku manusia lamun aya jelema eta seplek mencak seplak deui ragap teu aya kitu lain kieu salah usaha di modal badag di silakan salat hajat sabab urang butuh andai kata eueuh akang boga budak parawan geulis namangan eueun nanyaan hiji-hiji acan teu laku budak eueuh ting congeng juga saeutik silakan akang salat hajat sabab akang butuh karena naon butuh karena peminantun anu kasep beunghar soleh pinter turnya ahli salat hajat ngarah boga minantun nu soleh atanapi pemuda imam pemuda aya pemuda di dia aya pemuda yang kasep nama ngan jomblo kakalar tikus lu kawetan ditolak kaki dua ditarima silakan ente salat hajat pemuda sabab ente butuh karena naon butuh karena pipanjikanan anu geulis beunghar solehah pinter turnya ahli salat hajat ngarah teu jomblo wae atuh merenang ge bapak nandar sareng istrina sebut bapak hajat sareng ibu hajat menjelma butuh memang butuh karena naon butuh karena doa nak dumeh kudu mes yang tadi parantos ngadawukeun urang kalina kitu maksudna mah mata sok digere geuning dina pelaminan dituliskeun selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu kitu bener teh kada katen uing mah ulah loba omongnya katen urang mah kana hajatan ke daratan mah daratan ngantara ngadoakeun mah sok ngaromongkeun deh hongkul geus kaonakan encan geus wayah kumaha isuk subuh jeung saha jeung anak ieu buyut bawa dibawa ka bare kada nyapu sugan eta mah lain hari mana tadi kawanangan sabaraha 3.000 eta daging nagelios kitu eta burukeun segera kawanangan naon kitu satana saeutik deui di ditu di urang teh di dieu mah sarua kitu nya hadirin kaum muslimin anu mulia nanging ageng pangampunten sanes awan saking meureun aya hiji dua mah ibu-ibu bapak-bapak pemuda jeung kulit kaler tewatan di kedua kulon hadir kana patepatan ngadoakeun ka ieu mempelai ka ieu keluargi matak sim kuring dina kesempatan ieu ngadegna dina ieu patempatan bade ngawakilan khusus ibu-ibu bapak-bapak anu hadir umum nu teu hadir yuk urang doakeun ieu urang kalih anu tadi parantos didahupkeun teh dina ngajarankeun bahtera rumah tangga sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala amin. Mudah-mudahan rumah tangga sing sapertos rumah tangga Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rumah tangga lain saukur di alam dunia tapi sing parat nepi ka akhirat. Mudah-mudahan rumah tangga sing runtut raut sayunan sareunat saigel sahanat sapihanean kacai sing jadi saleuwi kadarat sing jadi saloga kacai sing garetol susuci kadarat sing garetol salat sing runtut raut sayunan sareunat saigel sahanat sapihanean kacai sing jadi saleuwi kadarat sing jadi saloga mudah-mudahan si neng ke penting ulah beuting nyeri di mana kacugak liang jadi budak amin eta ge doa mudah-mudahan rumah tangga nas sing sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin aduh cai heran euy asa garing ieu bios telah bias alhamdulillah nuhun kang urang teh ari ngaji mau balik aya dot sok atuh sakeburu-buru air heran adalah air yang amat sangat murah dele caina dele caina dele dele cikopi godai mana caina alhamdulillah cek tarunuh teh cek situ nu masuk ke barari ka tuna runtutan bobot teh ngeusan urang yang meureunna teh tunu urang ieu ya Allah ya Rabbana Gusti tulung senak ka dieu aya sakarat dada kurang nyaman oh iya kang ajengan ieu di pongker teh lain asa eueuh-eueuh wae cok urang teh ajengan kitu dia urang sok rada edan disikar lagi ralit ke cukuran kan wae di tengah di mana bener apa teh aya ajengan pengen punten ya wias
ngaliat tuh pakayun di dia abdi di pengker. Hadirin kaum muslimin anu mulia, timbul pertanyaan, cek ibi cek eta cek nini cek wa cek akang cek abajang ustad, naon maksud jeung tujuanna setiap nu hajat make urang sararea cek tadi hayang didoakeun, nacenah make hayang didoakeun, make hayang didoakeun sabab ieu mempelai panganten hayang sakinah mawaddah warahmah, eusina sakinah mawaddah warahmah teh nyaeta kasenangan kabagjaan aja kan. Lamun urang rek nyaritakeun kasenangan kabagjaan eueuh akang tong harganing panganten baru panganten bari sekalipun hayang senang jeung bagja sakabeh manusia ditungtung we tah nepi ka tungtung kulon hayang hirup senang jeung bagja betul apa tidak hayang senang jeung bagja akur geuning eueuh akang urang sok ngadoa unggal waktu tara kaliwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Gusti pastikeun kasenangan kabagjaan kong abdi sadaya di dunia sareng di akhirat sareng muga Gusti tebikeun kang abdi sadaya naon perih siksa neraka apalan kitu dari akan ageng pangapunten moal aya pijelemaeunana nu ngadu ate Gusti abdi mah di dunia hayang sangsara di akhirat ka neraka kan kitu tetep hayang senang jeung bagja hiji di dunia nomor kadua di akhirat khusus pikeun mempelai panganten kumaha carana sangkan hayang senang jeung bagja dina ngajalankeun bahtera rumah tangga dunia jeung di akhirat di modalan tukang jeung Rasul modalna arbaun min sa'adatil mar'i opat perkara bejakeun ka salat ieu teh ngajak ka di opat perkara mana cenah nomor kaji ustad antakuna zaujatuhu sholihatan mana itu pangantenna di kamar dia kabaregannya ai babalak-bakan panganten neueuh-neueukan sabar kayaknya mana panganten da urang mah lain mamatahan eueuh jeung akang ieu geus barau ke panganten nanti nu baru aing baik itu wah aing mah bahaya urang heula kan keur kawin kan kahiji dua kali emang dua hijinya bisa direkam euy urang nyamun kan kolot ngaji urang maklum urang teh meureunang santrinya meureun mah santren da eta mah kolot urang ngonang nu balik genep kori 8 baheula teh urang tukang kori baheula teh dar pengajian penting pan urang teh meureun 10-an tahun di kobong teh di geus mikiran hayang eta teh pamajikan teh nya begitu malam pangantenan tabligh akbar nu balik genep kori 8 teh isa beres-beres subuh Ijin urang kamu balik harita meudieuna urang harita mah can jadi murid can tukang bacio geus tugra kali teu kuat si Imin malang laeung ngareukkeun pangajian nu balik nepi ka sumah tak urang rek balas dendam jadi onang kun kawin aing ngajina nepi ka subuh tadi kan ieu mah pangantenna eueuh nya teh heulaan we ka euy aduh ya Allah aya di pengkar mana pengkar tong nyebut Kang aduh jangan kon eta kasep mana pamajikanana udah mau dipapu urang ieu mah tenang we heula langsung disieu bung eleh kasep ku urang hadirin kon nomor kahiji antakuna zaujatuhu sholihatan akang hayang boga punten hayang ngajalankeun bahtera rumah tangga nu senang sakinah mawaddah warahmah senang jeung bagja dunya jeung di akhirat sareng jeung Rasul kudu ngabogaan pamajikan anu soleh kumaha soleh tak kitu sekali di soleh tak kitu ha kanu gigireun ece ceun gigireun bucublok soleha itu akan nukum hajen ari pamajikan anu soleha cirina pamajikan anu soleha diantawisna di mana eta pamajikan ditetep kudu jadi salakina diplongkeun kudu jadi salakina ditempo kudu jadi salakina matak pikaresepkeun pikahimanan pikadeudeun tapi kasebeleun ngan biasana awe nu kitu teh sok nerap di awe anu murah senyum matak teu senyum atau senyum datang salah kita ulah jamot teh eta mah bimoli bibir monyong 5 cm osok senyum ka salaki osok panganten kadenya ta panganten istri ka caroge teh sing sering senyum jamot we jamot ustad abdi ge osok senyum ka salaki nganaon sareng teh loba duit asli eta mah nya kitu salakina gawe ka Jakarta balik di Jakarta teu moal duit dah katempon itu mau duit mah gegag lagi alus lempang oge pamajikanna lampan to salakina jauh kene geus katempo edan jam motor we eta teh da nyamun seukeut awe mah kana duit we ya dan salakina leuleus lempang lagi da teu moal duit
curiga naon teu moal duit. Ya tante nyai abdi teh Sanes teu usaha di Jakarta teh ngan bangkrut teu meunang duit balik deui. atuh bade uwi heula bade ka bumi wios teh hoyong ibak Listrik parem. Teu kabedag meuli token. Heueuh atuh cai mah aya meureun di imah. Eueuh teu kabedag listrik cai teu ngocor. Edan ki awewe eta. Wios atuh ibak heula akang teh hareudang wios abdi Widi akang Widi wios atuh ibak heula mali di Solokan jeung Muning. ya edan Asal kita jamot we ulah berangkat di Salakina ka Jakarta balik di Jakarta menang 2 minggu modit 10 juta gega menang ge beda bukan duit mah juga urang keur bulan mulut. Gega senyum akan ning tos uwi dari hasilnya nyaho eta kan hasil dia henteu. Hasilnya alhamdulillah akan mangga kalebet bade heula bade tuang heula bade ngopi heula bade bobo heula mangga direncangan ka abdi bade ibak heula bade cihaneut nyaho kana duit mah senyum atuh rek mau duit rek henteu salaki balik ke mana-mana teh senyum ceuk ngara jadi pemajikan anu solehah ngajalankeun bahtera rumah tangga teh istri soleh teh murah senyum mata kecil balik teh dieu panggih salaki panggih Pak RT panggih tangkal gedang si eta mah alian geus edan. Allahu akbar Gusti senyum pemajikan anu solehah ngarang ngajalankeun bahtera rumah tangga teh indah luar biasa sakinah mawaddah warahmah teu dorderdal ngadisuk tetangga urang bobokot teh si ampih ka dapur urang. Rumah tangga guludug nu kitu teh sebal urang mah dorderdal gelap. Dibanting ya. Oh segala dibantingkeun ulah kitu senyum ngara jadi pemajikan anu solehah panganten. Ceuk-ceuk Ustad abdi ge hoyong atuh boga salaki anu soleh leres pisan akan catat kuatan. Bawaan balik ke dia, lamun akan hayang boga pemajikan anu solehah, tanamkan dalam dadakan sebagai seorang suami menjadi suami yang soleh dulu tadengekeun. Hayang boga pemajikan anu solehah, ari akanna bedagongnya pemajikan deui baragazul. Mang jauh beda ti kitu naon sabab timiti ruk rumah tangga diijab kobulan harta keneh. Pamajikan kumaha menjadi salaki. Sok akhlak hayangan pamajikan ge boga salaki anu soleh insyaallah pamajikan urang ge soleha salakina bedagong maju beda ti kitu pamajikanana ge baragazul ceuk ustad teh punten ceuk akang teh ustad kumaha cenah abdi ge da hayang jadi jelema soleh atuh kumaha carana gampang akang hayang jadi jelema anu soleh tuturutan Kangjeng Rasul dicontohin ke urang sararea dilungsurkeun ku Allah subhanahu bari muludan saeutik ya bari muludan Kangjeng Rasul diutus ku Allah subhanahu wa taala ka alam dunya pikeun pituduh pituah dicontohin ke urang sararea wajar jeung munasabah Kangjeng Rasul diutus ku Allah pikeun pituduh ke urang sararea non sababna Kangjeng Rasul mah teu aya akhlakna paling hebat akhlakna adalah akhlak Kangjeng Rasul. Nah cenah Ustad akhlak Kangjeng Rasul teh meuni saya teh muhajar. Kangjeng Rasul mah sabab akhlakna adalah akhlak Al-Qur'an catat ku ibu jeung bapak Al-Qur'an teh genep ayat sanameh didugikeun ka sahabat sanameh didugikeun ku umat eta Al-Qur'an eusi kandungan makna Al-Qur'an teh ku Kangjeng Rasul mah diamalkeun heula hebat Kangjeng Rasul mah. Andai kata urang umat Kangjeng Rasul disandrutan karena akhlakna Kangjeng Rasul pada melang sadidinten rutan Kangjeng Rasul sunnah Kangjeng Rasul dijalankeun yakin urang sebagai umatna nu nuju ngajalankeun isi kandungan Al-Qur'an sabab akhlak Kangjeng Rasul teh adalah akhlak Al-Qur'an hebat luar biasa Al-Qur'an mah eusi akang tong harganing diamalkeun eusina tong harganing diamalkeun eusi kandungan Al-Qur'an maknana keur kana kahirupan urang sapopoe Al-Qur'an mah karek dibacana indahna luar biasa betul apa tidak aya deui lagu paling indah didengarkan adalah lagu Al-Qur'an aya lagu paling indah dikumandangkan adalah lagu Al-Qur'an hebat Qur'an mah dan kaum muslimin itu tadi gininya korikeun jadi korikeun geunah Qur'an mah lagu nage lagu bayati soba hijaj nahawan sikah jihar kadu hebat luar biasa Quran megenah didengena teh ceuk aya lagu sikah Bismillahirrahmanirrahim sikah ngeunah
direngeuna hebat Quran mah. Jeung di Al-Qur'an mah dibacakeun di berbagai macam tempat mantas. Al-Qur'an mah dibacakeun di berbagai macam situasi mantas Quran mah. Sok aya muludan rajaban tabligh akbar pangaosan aya maca Quran Qori disebutna mantas atawa henteu mantas tah hajatan nyepitan ieu teh kawinan nikahkeun aya maca Quran Qori disebutna mantas. Al-Quran ya Allah ya Robbana di imah oge di imah kamaotan atawa aya syukuran maca Quran di imah mantas Quran mah. Al-Quran dibacakan di berbagai macam situasi mantas. Quran mah dibacakan ku jelema nu senang, bahagia, gembira, ria mantas Quran mah. Andai kata euceung boga imah, gedong, sigrong, mobil, ngadangong, emas, reuceung, duit, loba, budak, balager, tuluy cara lager, sarakit teu ngancrut, teu museup poe kajang hari. Berarti euceung teh keur bahagia maca Quran ba'da tepan maghrib barinya hareup kiblat dina sajadah keneh ngangemukeunna mantes teh maca Quran hati keur bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mantes maca Quran mah hati keur bahagia ge. Sabalikna maca Quran keur sedih sangsarana langsang mantes Quran mah. Andai kata orang dia aya pemuda gawe di Jakarta umur 20 tahun ditelepon ku lanceuk nu panggedena si horeng bapana maot. Ceuk lanceuk nu panggedena halo jang halo ceuk nelpon teh asa tara-tara geus bari jeung tumareuda leweh bari ki aya naon balik we heuh aya naon balik mah gampang da dus mah geus disiapkeun balik pokoknya mah heuh aya naon balik pokoknya balik kata budak di Jakarta bener imahna geus diriung ku tatangga ku RT ku RW ajengan kiai daratang ka imahna da bapana mau asup kana lawang panto bapana geus ngagoler di ku samping kebat us lumayan we budak teh ngaret ka lanceuk nu panggedena ceu ari eta saha nu ngagoler heuh bapa manes sajang bapa urang nah kunaon kitu paeh mau Allahu Akbar eta budak tapak depu dina luhur lain bapana dibukakeun mastakana saari turban ku samping ke batay geninganannya ngararet kancet nu pembeureuna aya Quran aya eta we Yasin nu leutik ka dieu keun bikeun ku lanceuk nu panggeuna ieu jang Yasin maca Quran bari jeung leweh bari jeung sedih Quran mah mantes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin sadaqallahul adzim. Tetulus maca Yasin ageda Yasin age ngageblay ku cai panon mantas Quran mah betul apa tidak tabada netep ibadah Idul Fitri Idul Adha geuning nya geus lebaran nganyarkeun eta mari. Tos lebaran biasana tos Idul Fitri Idul Adha teh di simpring makan tara buru-buru balik ka imah gajeung ka kuburan mana makan bapak abdi tak ieu maca Quran bari jeung leweh bari jeung sedih luhureun kuburan keluargana mantes ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah mantes. Tapi bari lebaran gajeung ka kuburan mana makan bapak abdi tak ieu ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Cek batur teh aya beng di kuburan mantes tapi Quran mah mantes dibacakeun di berbagai macam tempat dibacakeun di berbagai macam situasi mantes indahna luar biasa Quran mah bahkan teh di sastra paling indah bahasa paling hese bahasa paling hebat adalah bahasa Al-Quran moal anu bisa nurutan karena indahna bahasa Al-Quran tapi ka Allah nantang pikeun makhlukna fa'tu bi suratin min mislih tong harganing sasurat saayat sahuruf moal bisa nyerupan karena indahna bahasa Al-Quran Allah nantang pikeun makhlukna saking ku hebatna bahasa Al-Quran komo teh cek budak santri mah nu ngaji nya cek ajengan tuh kieu cek santri lapan bismillah we ge hungkul Quran mah hebatna teh lapan bismillah we hungkul muta'alaqna bisa muqaddam bisa muakhir hebat luar biasa Quran teh. Allahu Akbar bahasa paling indah lamun urang
ngarti karena tafsir Quran isi Al-Quran indah di lenyepan Quran sastra paling indah Al-Quran adabur maca Quran teh jeung makna indahna luar biasa cukup 12 tahun mas santren age hayang kitu mantes Quran mah dibaca kumaha ge indah bahasana oge ceuk tong hargani bahasa Al-Quran sastra nanya baheula di urang di Indonesia aya ahli sastra bahasa ngaranna M Najib terkenal ke seluruh dunia ahli sastra bahasa ahli puisi terkenal non sabab ku indahna bahasa jelema eta mah bisa diturutan Quran mah moal dinurutan mah tapi bahasa jelema saindah kumaha deh diukir kumaha ge urang model puisi mah pan bisa nurutan geuninganan komo urang kampung model kieu mah model puisi mah nurutan we judulna Qulubu Huy Katuangan Bapak Tani Matak Batu Kliang Wadu Matak Gogoy Curungan Tengah Peting hayang ising jumplang jempling wesana jangku sunyi sepi yang terdengar hanyalah suara turput kecemplung. Oh kekasihku, selamat datang, selamat jalan, selamat bertemu dengan Lele Mujair. Terima kasih. Gampang. Al-Quran mah hesek diturutan anak moal bisa nyerupan karena indahna bahasa Al-Quran ya Kangjeng Rasul mah makna eusi kandungan Al-Quran teh diamalkeun ku mantena mata pantes Kangjeng Rasul diutus ku Allah ka alam dunya pikeun pituduh pituah picontohkeun keur urang sararea ngalamun rumah tangga Kangjeng Rasul picontoheunana nyebarkeun agama Kangjeng Rasul picontoheunana bahkan ekonomi sekalipun Kangjeng Rasul picontoheunana ceuk Kang. Jangan disangka Kangjeng Rasul itu bukan pembisnis, jangan disangka Kangjeng Rasul itu bukan pedagang. Pedagang paling hebat adalah Kangjeng Rasul, pembisnis paling istimewa adalah Kangjeng Rasul. Nam sababna rek teu hebat kumaha, rek istimewa kumaha bisnisna Kangjeng Rasul, dagangna Kangjeng Rasul mah nam sababna Kangjeng Rasul mah bisnisna dagangna jujur. Itu Kangjeng Rasul. Beda jeung urang umat mah. Usaha teh can beak sumpah 7 talbuk mah dagang teh hayo we ngawadul. Bener teh? Tak pantes urang mah dagang tinggal hutang kulit tinggal daki teh hutang Kangjeng Rasul sok terapkeun bisnis usaha dagang jujur tu Kangjeng Rasul. Nyebarkeun agama Kangjeng Rasul picontohna ejakan catat-catat. Nyebarkeun agama Kangjeng Rasul picontohna teu adi pendakwah paling hebat adalah Kangjeng Rasul, teu adi pendakwah paling istimewa adalah Kangjeng Rasul. Rek teu hebat kumaha Kangjeng Rasul mah dakwah teh cukup Mekah hijrah ka Madinah, tapi agama nu didakwahkeun ku Kangjeng Rasul nyebar ke seluruh dunia nepi ka dieu ayeuna. Teu pernah ngareungeun urang masukan aya pernah ngareungeun Kangjeng Rasul dakwah di alun-alun Cianjur henteu. Kangjeng Rasul mah cukup Mekah, Madinah nyebar ke seluruh hebat Kangjeng Rasul sok orang Cijati, orang Kadupanak, pendakwah paling hebat. Moal penting ceramah 2 jam, nepi moal ke Amerika dakwahnya. Moal Kangjeng Rasul mah Mekah, Madinah nepi ka urang. Dakwahna nyebar ke seluruh dunia. Hebat Kangjeng Rasul mah tuh picontohna dakwah pun Kangjeng Rasul. Jeung dieu eueuh akan Kangjeng Rasul mah dakwah teh ripu. Kangjeng Rasul mah dakwah teh pika keueungeun, Kangjeng Rasul mah dakwah teh pika sieungeun, bahkan Kangjeng Rasul mah dakwah teh diancam digarek dibunuh itu Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul dakwah ka Taif, Kangjeng Rasul digarebugan ku pemuda jarangkung badak Kangjeng Rasul waosna rontok. Punggungna katebas ku pedang musuh, bahkan ulama mertelakeun Kangjeng Rasul sareat pupusna wasilah pupusna ngaduhan panyawa ditangus ka ajengan punten beuih lepat. Tilas naon tertebas ku pedang musuh muriang Kangjeng Rasul ngantunkeun diancam dikarek dibunuh. Kangjeng Rasul menyerah tidak, Kangjeng Rasul mengeluh tidak, Kangjeng Rasul maju terus demi naon agama nyebar ke seluruh dunia. Pendakwah paling hebat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung deui eueuh akan Kangjeng Rasul mah dakwah ke seluruh dunia, nyebarkeun agama ke seluruh dunia puluhan tahun. Kangjeng Rasul mah teu pernah minta bayaran, tadi kan kamu balik surga bayaran sebel aing mah. Ya kunaon atuh? Jadi ka urang ieu teh. Da Rasul baheula lain ayeuna. Euy. Wah, cilaka. Ieu mah kan soal. Untuk teh geus garing kudu haja.
Rasul. Lain orang. Ya. Mana itu ada cenah hese lah. Cilahu. Pernah minta bayaran kan Rasul. Beda jeung umat zaman ayeuna, karek bisa dakwah setengah jam di lulur panggung, geus hayang dibayar mahal kadengekeun. Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bogor, nu balik mahal ayeuna teh. Urang ge kabawakeun. Allahu Akbar para rahal Kangjeng Rasul mah teu pernah mental ayaran. Saking ku ripuh, sakumaha ripuh di Kangjeng Rasul mah dakwah saking ku capek-capekna Kangjeng Rasul dakwah nyebarkeun agama ke seluruh dunia ye Kangjeng Rasul mah nuju capek ngamparkeun sorban dina heupeun tangkal korma bobo nah betang itu Kangjeng Rasul saking capek-capekna sok mau balik zaman ayeuna balik dakwah teh waduh kebiasaan kita Kangjeng Rasul mah teu pernah minta bayaran teu pernah aya nu edos Kangjeng Rasul mah uih ge karah waos rontok Kangjeng Rasul dakwah teh matak simkuring doakeun ku jeung akan simkuring sing jadi mubalik anu ikhlas sing jadi mubalik anu ridho niatan da simkuring kapungkur nuju masantren lamun dinasibkeun jadi tukang bacok anu berpamung simkuring mah hayang jadi mubalik anu ikhlas anu ridho rek nurutan Kangjeng Rasul hebat teh alhamdulillah tak catat kuno boga hajat catat ke orang desa simkuring mah ngaji rek jauh rek deket insyaallah ridho nengekeun bayar ngaji rek lila rek sakedeung insyaallah ridho teu bayar ridho teu dibere duit ridho teu dibere dos ridho alhamdulillah urang marido insya ngan pamajikan sok nanyakeun heuh da kangaran-ngaran Allahu Akbar kang kangaran-ngaran awewe nya kana dieu teh hezo kabeneran urang di imah pamajikan awewe da mah kana dieu teh hezona luar biasa ih Gusti nu agung urang parang ngaji daerah Bandung oh dibere duit sekian untuk panitia teh lumayan tah mah jam setor mobil 2 bulanan mah oh gede-gede teh kurang teu teuing di dieu mah urang di Bandung balik ka imah coba nyai ya di Bandung meunang sakieu nganting di Jambang mah tong sok diarep-arep heuh nuhun akang ada urang teh mere udud di ditu teh sampurna mil jeung samsu udud urang teh nu mere nyelakeun duit 100.000 dina serapan kitab urang teh atuna jang isukan meuli udud jeung urang teh da tanggal duit 100.000 na serapan kitab isuk-isuk teh teang leungit tanyakeun cik teh ka papajikan nyai ari artos nu 100.000 na kitab ku nyai ini edan ih aing rek ngamuk teh jadi tabah aduh tinggal beuleuh naon tah awas senjatana bisa ngaleuskeun anu heuras udah sieun ku pamajikan mah kang tong hargana urang ngan leutik penek pecekrek model kieu tuh di jalan jelema jalan badag pangkatna tentara polisi propos jalan badag jelema teh dabukna ge dicepak-cepak atuh di dieu baretna ge di dieu teh selain bintang 5 deui kan bintang 7 rame ostadon senjata dina kelek laras panjang laras sedang laras pendek di dieu na kelek dan sora badag bisa eta mah sakali nyantak nu pasea bubar balik ka imah boga masalah jeung pamajikan sentak ku pamajikanana tungkul ceuk aing mah hasana dore atuh huluna sieun ku pamajikan mah marukanan kumaha sentak pamajikan mah jiga harimau atuh diteun urang aya ajengan jakung badag gamis jangot tadi sangat bujang ditek-tek teh karah potong guntingna edan eta mah jawara ongkoh kiai ongkoh eta pengajian diteun urang mah bu eta kopiahna aya 7 meter satengah ngajangkung besok aya rena mah kopiah jangkungnya balik ulah engke kumaha maneh da maneh meuli ceuk urang teh kan urang masuk nanyakeun eta kan kopiah teh jangkung teh kumaha mun keur salat eta ruku sujud mah kana boal batur ya dan sorba 24 meter magapuy sora kageram jiga Gatot Kaca terus eta
edan pangajian dulu tapi kabubar ibu keseuneun ku saya tama balik ka imah boga masalah jeung pamajikan sampar ku pamajikan tungkul sieun ku pamajikan sakit gagana teh ajeungan tak mau RT mah RT sengor pamajikan nah bea ka tai-taieuna sia teh RW sengora pinsan didinya si harimau we sugan pamajikan mah mata kurang sieun ku pamajikan teh tak kurang daripada ribut jeung pemajikan gitu daripada pase aja pemajikan balik ke dia temuan naon yang mending ribut jeung lo aja teh na keneh urang hadirin kaum muslimin anu alhamdulillah nyebarkeun agama Kangjeng Rasul piconteunana ngawang rumah tangga Kangjeng Rasul piconteunana aja akang teu aya rumah tangga paling hebat adalah rumah tangga Kangjeng Rasul. Teu aya rumah tangga paling istimewa adalah rumah tangga Kangjeng Rasul. Teu aya rumah tangga paling harmonis adalah rumah tangga Kangjeng Rasul. Rek teu harmonis kumaha, rek teu hebat kumaha, rek teu rapih kumaha rumah tangga Kangjeng Rasul mah sabab Kangjeng Rasulna selalu ngamulyakeun ka bojo-bojona catat panganten. Kangjeng Rasul mah selalu ngamulia-muliakeun ka bojo-bojona sugan Kangjeng Rasul mah teu akang tara popolotot ka bojo teh tara suntuk sentak tara senghar-senghor Kangjeng Rasul mah selalu dimuliakeun bojo-bojona Kangjeng Rasul mah tong harganing mitah bari sesentak miwarang bari popolotot teu Kangjeng Rasul mah hebat tapi contoh rumah tangga teh Kangjeng Rasul bahkan Kangjeng Rasul mah nyaurane ka bojo-bojona teu wantun ku jenenganana sugan dina kitab koneng bodas botak gondrong Kangjeng Rasul nyauran ka Siti Khadijah ijah henteu Kangjeng Rasul mah sugan ka Siti Aisyah henteu contoh keur urang Kangjeng Rasul mah selalu dimuliakeun bojo-bojona manggil we manggil ku kata-kata nu genah di kupingkeunana ya Humairah si geulis si denok si pipi kemerah-merahan itu Kangjeng Rasul sok disebut geulis ku Kangjeng Rasul ku cara ge sok hah? Jawab sing tarik ekil sing kompak mumpung esa kieu itu dilompokeun ku aing. Ekil sok sebut geulis ku salaki osok. Meureun butut atuh. Da Kangjeng Rasul mah teu ka bojo-bojona teh da bojo-bojona. Kangjeng Rasul mah geulis cenah. Bahkan nepi Kangjeng Rasul mah ka bojo-bojo sok kasorotkeun kana buah delima Kang. Si buah delima. Aduh hebat luar biasa. Buah delima teh hejo koneng beureum carulang gede. Da indah tuh nu geulis mah ditempona oge. Si buah delima dumatakan balik ke dia turutan Kangjeng Rasul muliakeun bojo-bojo akang teh balik ke dia turutan Kangjeng Rasul ge da osok nyebat si buah delima balik ke dia geus nyaho pengajian teh oh Kangjeng Rasul teh ngamuliakeun sarokeun kana bubuahan buah delima balik ke dia akang kata majikan turutan si buah salak manya buah delima korodok jiga kitu panggil ku panggilan anu sae pikeun ngajalankeun bahtera rumah tangga anu istimewa insya Allah duh sok panggilan anu sae matak balik ka bojo-bojo Kangjeng Rasul ka Kangjeng Rasul geus selalu ngamuliakeun teu pernah bojo-bojona Kangjeng Rasul manggil ku jenenganna Muhammad henteu naon atuh pangkatna nu dipanggil ku bojo-bojona ya Rasulullah utusan Allah jadi balik di dia sekurutan bojo-bojo Kangjeng Rasul dah disebutkeun teh pangkatna kebenaran teh balik di dia pangkatna saraki teh nyata RT ya RT RW ya RW teu naon pangkatna nu penting mah saling memuliakan saraki jeung pamajikan ulah saling sing polotot suntuk sengat ulah saling memuliakan ku bahasa anu sae ku panggilan anu genah dikumpingkeun angan pada hari di urang mapannya nu di urang Sunda malah kudu meuji we jeung urang Sundanya ete aa apa emak mama bapak sedang nu sae mah umi abi panggilan teh modal simkuring umi abi jeung pamajikan teh da kabeungetan pan ieu umi abi ge gitu heeh nyampe da ulah teh urang mah nurutan nu keur viral-viral sia ayeuna panggilan saraki jeung pamajikan teh mami papi edon mami papi dicokor romeheun sia mami lagi apa lagi makan sama apa sama bala-bala edon aya mami nya teh jeung bala-bala nu mantes jeung kaayaan lah komo ayah bunda ayah kumis rocong sebel urang mah ka dapur bau peda kalau saya bau peda ka kamar bau peda jangan peda sore cucuk peda nyangsang dina kumis ayah kumis rocong urus kumis teh pagi sebel urang mah heeh tah ngape Jumat teh sunat ditekan
cukur dikerok sunat eta nutur kumis ieu mah diantep jika ngaliwatan kana bibir geus eta mah tuh edan deung lamun teu badag pun aman sok degeudeun naon teh dia heuh urang mah ari nyaritakeun kumis baplang teh tatangga urang aya di ditu Mang Uni beneran heuh Mang Uni duh hampuran ieu euy saya teh mah awakna teh geunut sia Kang bade mah nyahoan Mang Uni urang di rumah moal nya nyaritakeun jelema berkumis ieu mah kitu gitu geunut awakna kumis teh bodog di dieu pagawean teh macul ka sawah cemprok we bae bener cemprok we dohor lop we dohor geus eta mah dikepeul-kepeul jiga rek maledog buah da terong geus eta mah hiji-hiji beletok geus eta mah sakali ngaliwat kana samal teh tiga tepak doser ka itu lop geus eta mah kumis baplang da geus beres dahar teh eta mah remeh dina ieu dina kumis setengah piringan mah jiga mah saking dibadag-badag terong kokol bedug gerowok adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Mang Uni da lohor balik. Aduh balik, kan semacam teh balik ka imah. Di perjalanan hujan badai, teu tulus ka masjid trek berjamaah na teh pangkat Tanjung. Kan rek Tanjung mah kudu lupuh geuninnya di jeuna teh kana awi dicacag teh ya. Lupuh ngaranna salat di Tanjung. Ruku sujud pas sujud eta mah kumisna kecepet. Eta mah rek cengkat nyeri meureunna rek nyebutkeun Allahu Akbar. Aduh ku akbar. Tak urus kumis teh baji ah. Itu dicukur. Cukur bebersih sunat. Pama dinten Jumat bebersih teh nya. Pamegat mah sunatna dicukur. Dirurudan mah istri ta ieu ieu nya di soket godeg bah. Dicukuran Jumaat teh ulah kita rabing teh ka leungit manukna. Ka mana nyayang. Sayangna leuwih loba cukuran, sunat cukuran. Lamun awewe mah sunatna dirurudan. Penting jepret. Oh, amin. Geus sunat dirurudan, kelek dirurudan, da bulu kelek teh sunat ceuk. Kalau orang ulama fuqaha nyarioskeun sapertos kitu sunat bebersih teh diantarosna nyukur kumis, nyukur janggot, cukuran. Mun istri mah dirurudan. Kalau ket godeg teh nyata peureus. Lamun mung peureus ulama fuqaha ngawartoskeun ieu nu kenca mendolna ka kiri, nu kiri mendolna ka kenca teh urang mah teh nyaho bentukna teh. Kitu. Moal peureus nyata peureus keneh. Ditarik ka kenca nu ka tubuh peureus. Nu katuh ditarik ka kencak peureus gampang ceuk leo baheula hayang geuning geus diroma babari harudanana nanti ngolonyona sia alhamdulillah ngawang rumah tangga Kangjeng Rasul diconteunana insya Allah hiji eta hayang ngajarankeun bahtera rumah tangga sakinah mawaddah warahmah nomor kahiji kudu ngabogaan pamajikan anu solehah carana hayang boga pamajikan anu solehah contohna kun jadi salakinah sangkan salakinah jadi jelema anu soleh insyaallah pamajikan urang nurutan urang bakal jadi istri anu solehah hiji sajam hiji oge euy makaning opat dorog-dorog nomor kadua lamun urang hayang ngajarankeun bahtera rumah tangga sakinah mawaddah warahmah senang jeung bagja hiji di dunia nomor kadua di akhirat saur Kangjeng Rasul modalan nomor kadua nyata wa auladuhu abraron kudu ngabogaan budak anu soleh tur solehah ceuk pan maksud tujuan urang nikah teh pan hayang boga budak anu soleh tur solehah diantawisna lares teu rek potongan model kumaha jadi indung bapana tetep hayang boga budak anu soleh tur solehah potongan model kumaha indung jadi bapana tetep hayang boga budak anu soleh tur soleha kajeun teuing bapana bedegong indungna baragajul harapan besar dina hatena hayang boga budak mah anu soleh tur soleha kabeh hayang boga budak anu soleh tur soleha tapi catat ku teh jeung akang hayang boga budak anu soleh tur soleh teh teu mudah teu gampang teu babari teh akan kumaha sangkan hayang boga budak anu soleh tur soleha didik ku akang selaku indung bapana pertama cara ngedidikna contohan ku ibu ramana bapana soleh heula indungna soleha insyaallah turunan urang ge bakal soleh tur soleha imah hayang boga budak anu soleha bapana bedegong indungna baragajul contoh pertama perlu jadi indung perlu jadi anak adalah indung bapak
Sekolahan pertama adalah indung bapak, didikan pertama kalau jadi anak adalah indung bapak, majelis taklim pertama adalah indung bapak, pondok pesantren sekalipun nu pertama adalah indung bapak. Sama meh diantarkeun ka sakola, sama meh diantarkeun ka pesantren, sama meh diantarkeun ka kiai, didik heula ku indung bapana contohan. Insyaallah bapana soleh, anak nage soleh, indungna soleha, anak nage soleha. Contoh ieu contoh. Akang teh boga budak lalaki umur 5 tahun karek hiji-hijina. Da akang teh ahli ibadah soleh getol berjamaah lumpat ka masjid. Tongkol dulu bedug gorok adan salat dina awal waktu boga budak lalaki umur 5 tahun cek anakna apa bade ka mana ka masjid yang apa ngiring milu eta budak ka masjid ketika bapana berjamaah di jero masjid jeung kiai jeung ajengan jeung tetangga salat berjamaah di masjid bapana ruku minimal anakna tungkul wae mah milu. Didikan pertama contoh heula ku indung bapana. Indungna soleha getol ka madrasah, getol ka pangajian, pas sore bada asar mangkat ka pangajian dangdan anu sae ditutupan orat nange cinung acuk anu lanung aduh ngageulis di cinung boga budak umur 5 tahun awewe kumaha ceuk anakna emak bade ka mana santen-santen atos dangdan kumaha ceuk indungna nyai emak teh bade ka pangaosan di mana di ajengan di madrasah di ditu hayong ngiring mangga ceuk indungna teh eta naon anu dieuleutkeun dina ulu dina sirah maksudna ieu teh kerudung nih nya mama hoyong neng oge ngangen nu kitu dipangulikeun ku indungna eta budak teu nyaho kana hukum nutupan aurat tapi eta indungna make tiung minimal dibeulitkeun eta tiung dina mastakana sababna nurutan indungna berangkat ka madrasah di madrasah teh pengajian ibu teh mawa budak di pengajian teh ajengan teh dibemiti tawasul maca rotib manakib ceramah tausiah sagala dibacakeun ku ajengan ditepi-tepikeun ilmu teh ka ibu-ibu budak milu keur tawasul eta indungna nuturkeun kiai minimal ieu budak kulhu emang nurutan Allahu ahad Allah leres sok sanajan teu apal nu ditepikeun eta ku kiai di lebat madrasah di lebat majelis taklim didugikeun kasayan kana cepil ibu melalui kiai anak urang ngiru ka madrasah punten eueuh akang budak urang ceulina masih keneh bersih otakna masih keneh kosong nampi naon anu didugikeun ku jalma-jalma anu saleh tina lisana anu sae nepi kana cepilna nepi kana otakna nerap nepi ka kolot inget majan teu apa sauwihna tempokeun atuh zaman ayeuna barudak Allahu Akbar akibat didikan kolot teu bener teu saeutik budak kokolotot kanu jadi kolotna leres teu bener teu saeutik zaman kiwari budak hesek dititah kanu jadi kolotna teu saeutik jelema budak zaman ayeuna nyentak sangkor kanu jadi kolotna cik abah boga budak model kitu sentak kolotot kanu jadi indung sentak kolotot kanu jadi bapak nyeri henteu hate nyeri ti leutik eueuh ngelahirkeun budak teh nyeri teu nyeri cik calangap ceuk ngelahirkeun teh nyeri henteu nah tong ngelahirkeun deui poho ih ngelahirkeun teh setengah maot heuh cenah da urang mah teu pernah ngelahirkeun amit di mana kaluarna eta budak dilahirkeun nyeri begitu gede ngalawan ngotot bahkan teu saeutik zaman ayeuna di Cianjur aya anyar keneh aya budak maehan kolotna naudzubillahi min moal nyalahkeun batur salahkeun indung bapana tongan teu dididik dina agamana budak nyalutak anu jadi kolotna nyeri ka cida-cida ya Allah ya Rabbana Gusti nu agung naon sababna da indung bapana bedagong teu daek ngadidik anakna tempo zaman kiwari mah eueuh akang budak teh beda jeung budak zaman baheula abah bener teh zaman baheula mah eueuh umur awe parawan umur 13 tahun 14 tahun teh nyeuseut geus beres nyangu geus pukal bebersih di imah teh indung bapana mah genah boga parawan umur 14 tahun teh segala bersih mak wios mama cari kue wios nyai anu nyangu wios nyai anu nyeuseul mama cari pesan apa di bumi pan bade mangkat ka sawah ku neng dipangnyadiakeun sagala subuh keneh geus nyangu hebat tempo parawan zaman ayeuna barudak zaman ayeuna akibat kurang didikan teu jadi indung bapana ngalawan dititah ge hese nyai ulah
ulin pas sore teh sareutna bisi dirau kelong pamali manaon pamali teh bisi dirau kelong manaon kelong teh kan ulah eueuh ceudet nyaho kelong cek papana nyai tong ulin sareut mah pamali balik ka imah bisi aya sanekal bapak sanekal teh naon kan gitu da baheula mah sakali nyebutkeun pamali weh gableng ka imah nutupkeun pantok sieun ku bahasa pamali oh bagaimana baheula mah kieu ngawaro ih zaman ayeuna mah da geuninganan Gusti para warga hese dididik mah teh barudak zaman ayeuna mah kana HP we satana HP nerga dia urang mah budak Parawang teh we teu jeung HP ulina teh udang sarenya kalhap ke cara mah teu udang sarenya kalhap tok sing tarik mumpung aya budak kecil sok ngarek HP teh di dieu papokeun ka aing ayeuna budak Parawang zaman ayeuna mah udang sarenya kalhap sarapan mah wahap kacai mah wahap sakola mah wahap di sakola ngoprek hap balik di sakola ngoprek hap ulin mah wahap sare jeung hap modal mah wahap heuda OBG setan mah ku HP jigana Imit amit ya Allah ya Robbana Gusti dan zaman ayeuna mah daripada ngawaro kana pepatah kolot karena nurut kana pepatah HP zaman ayeuna mah hese diturutna teh ngalawan tempo barudak zaman ayeuna mah jeung HP teh komo di kota mah da di mah kampung beureun jiga dingat teh moal apaleun jigana heuh kitu di kota mah barudak Parawang teh geus musim eceu marake carana street jeung nini-ninina sarua street di kota mah eueuh dangdut, eueuh organ, eueuh jaipong hareupeun imah make tripod, ece apal tripod. Tripod teh tihang HP nu jangkung teh geuninnya dituna HP na teh eueuh dangdut, eueuh jaipong, cojoge dan hareupeun HP. Datana naon teh teh euy? Hah? Eta nini apal TikTok nih di kampung oge. TikTokan. Agung bari make carana buntu pokona mah inget na gedemok hareureung teh kitu zaman ayeuna Parawang teh make headset musik DJ make carana buntung bau pirang hejo sakali beureuman di konengan di lajaan di jahean Cikurang kulung sakalian ke sebelah kulung ngaranna sebelah ini celana buntung baju lek pakai headset dititah ku kolotna pas sore nyanyi ari ka mana seueur pas sore geus dicing di imah pamali lah ulin sareupna jalan-jalan dong mami ka mana eta apel ka mana ngajul ka boga itu boga orang mana orang Puenta saha kitu tukang ojek alilah pakai headset dari goran ku lagi bonge satu mah nyanyi reka mana mampi ka imah tong ulin pas sareutna mangkat teh ka itu bonge ih mun kas ka itu rek apel jeung tukang ojek goroan babaturan cek babaturan neng reka mana yeuh tong ulin sareutna pamali buru balik teh kumaring jeung urang metis di dieu da bonge toya ku babaturan ieu reka mana seteh muliat apa sih malah bae di urang di kota kali itu awewe teh rek mana rek apel jeung saha jeung ka Bogor ka urang mana orang Puenta saha kitu ka Bogor tukang ojek gitu mantap mentas ka jalan raya itu maklum bonge da make headset aya beus ngaliwatan bonge tan teu ka rem sia beus tan eta bus teu ka rem katabrak udah Parawang 18 tahun keur meujeunna demplon teh katabrak bus abah modar iya teh budak Parawang katabrak bus akibat teu ngawar ka indung bapana kuluna ngagulutu kana hanapeun bus cangkengna potong sukuna potong cak ieu sukuna potong leungeunna potong huluna ngagulutu kana hanapeun bus eta huluna ngagulutu kana hanapeun bus headset mah nempel we Na'udzubillahi min rugi boga budak anu bedetong boga budak anu baragajul boga budak anu teu soleh tong harganing di akhirat di dunia kang geus ngaruntakkeun martabat menjadi indung bapana catat ku ibu jeung bapa tong harganing di dunia we
Ayo pemuda mau wak penuh ku tato. Pitis ditato, tukur ditato, pingping ditato, dada ditato, tarang ditato, punuk ditato, bujur ditato, bool-bool saya mah diukir ku tato. Irung ditenok, ceri kenca ditinik 15, ceri katuhu ditinik 17. Kuateun beak panitih nya tina kutangna. Tapi bapak nama ahli ibadah getol berjamaah. Inung nama getol ka madrasah ahli pangaosan. Boga budak bedegong. Dar di jalan pasea tabrakan jeung batur, gelut jeung batur. Cik eta teh budak saha bedegong teh budak anu padahal bapak nama soleh. Jangankan di akhirat di dunia geus murahkeun harkat darajat ibu urang. Ya Allah ya Rabbana. Sabalikna we boga budak anu soleh bagja dunia bagja akhirat kajeun teuing inung nama bedegong kajeun teuing bapak nama baragajul oge boga budak umur 15 tahun di kampung eta teh soleh berjamaah unggal waktu azan wae budak teh sorana alus Allahu Akbar Allahu Akbar subuh umur 15 tahun lalaki indah luar biasa budak saha teh adan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah eta teh budak sahanya unggal waktungan adan wae berjamaah wae ya Allah benernya inung bapana teh bisa ngadidik anakna mah jauh beda meureun bapana ge soleh inungna soleh manak neraka anakna padahal inung nama nyeung duit ka kosiba ge cadu mayar bapana ge cadu salat acan bagawean museup ka jamari tapi bukan budak anu soleh jangankan di akhirat di dunia hungkul geus tiasa ngangkat derajat ibu ramana insya Allah dua eta lamun urang hayang ngajarkeun bahtera rumah tangga senang jeung bagja hiji di dunia nomor kadua di akhirat kudu ngabukaan budak anu soleh tur solehah mata urang ngajerit ka Gusti Nu Suci ngadoa ka Allah Nu Maha Kawasa mudah-mudahan urang sing dipabarinan keturunan anu soleh tur solehah sing tiasa ngangkat derajat ibu ramana dunia rauh akhiratna dua eta Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa dharri anta misbahus sudur ya Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya سألقى في القائل يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
وسلم وبارك عليه. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sakali urang ngajerit ka Gusti Nu Maha Suci ngadoa ka Allah Nu Maha Kawasa, mudah-mudahan ieu mempelai panganten teh sing dipaparinan sakinah mawaddah warahmah dina ganjaran bahtera rumah tanggana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ramana nu gaduh hajatna mudah-mudahan sadaya cita-citana sadaya pamaksadana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing dipaparinan lancar rezekina oge urang saling ngarinduna ipat-tepatan sing angkaribung ku pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Bubarna tepat-tepat sing angkaribung ku barokahna teh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Oge deudel doa ka urang di pangasim kuring sing diposkeun Gusti Allah dipaparinan kesehatan, mudah-mudahan sanes waktu urang tepangdi sareng sim kuring di DC ulah waka araruih masih kana guru sim kuring nyampaikeun pituah keur urang sararea sim kuring mengantur sakitu ayana ageung pangapunten kasadayana. Insyaallah king guru sim pribados parantos ieu bakal masihan ilmu ka urang sararea tong waka uwih ece lamun uwih moal dibere bakakak sakitu. Sekali di yuk orang babarangan nurutan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tadi simkuring kemang paku, kemang kopi, kemang mayang. Nah ayakan lamun ngaku cinta ka Nabi mihape sing getol sholawatan kemang paku, kemang kopi, kemang mayang. Nah ayakan lamun ngaku cinta ka Gusti mihape sing getol maca Al-Qur'an kemang paku deui kemang kopi, kemang mayang. Nah ayakan lamun hajat ngaku cinta ka abdi mihape bakakakna gerak karadusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi